Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah sadaqallahul azim. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Puji cuang sanggakeun kadat Allah Rabbul Ijati. Salawat sanareng salam mugia salamina dilelerkeun ka junjunan urang sadayana yatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka kulawargana, sahabatna, tabi'in tabi'atna, tugdugikeun ka urang sadayana salaku umatna, pabukenging syafaatul ummati mantana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh dina surah Az-Zariyat ayat 50 genap. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jeung teu pati-pati kami nyieun jin jeung manusia kajaba supaya ibadah ka kami saur Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Sakur jama nu kubaladang di alam dunia erek ngalakukeun naon wae, erek dagang, ek usaha, ek sakola, ek nean ilmu, pasti bakal ngabogaan atanapi bakal kudu ngabogaan disebutna modal. Oge hirupna di alam dunia urang sadayana perlu modal hirup. Naon atuh modal hirup di alam dunia teh? Modal hirup di alam dunia teh nyaeta tadi ibadah. Sebab Allah nyiptakeun jin jeung manusia hirup di alam dunia teu aya deui kajaba supaya ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Erek ibadah na anu mahdoh adana bi ibadah na nu guer mahdoh eta mah mangga da sadayana ge sami anu ngajajabkeun anu ngajantenkeun modal hirup urang sadayana di alam dunia. Anapun masalah ibadah Allah henteu maksangan miwara da buktosna nama erek ibadah atawa jeung henteuna urang sadayana ibadah ka Allah moal matak nganaikeun beuki naik derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah subhanahu wa ta'ala mah geus luhur derajatna. Ayeuna urang teu ibadah moal bet dugikeun ka ngaleungitkeun harkat jeung martabat Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah mah moal leungit harkat jeung martabatna. Atuh jeung saha urang ibadah teh? Jang diri urang sorangan. Matak ibadah disebutna ge modal hirup. Lamun hirup teu dipake ibadah maka bakal rugi dina panungtungan. Jeung dina ieu ayat ngagaduhan pamaksadan nyaeta dua. Hiji, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hiji ibadahna kudu karena Allah. Kusabab anu nyiptakeun manusia jeung jin jeung alam jagat raya antariksa Allah subhanahu wa ta'ala. Asa lali, asa salah lamun urang ibadah lain kanu nyiptakeun. Sabab anu nyiptakeun leuwih apal kana diri urang sorangan daripada batur. Eta hiji ibadah kudu karena Allah. Dua, Allah wungkul anu sah di ibadahan. Berarti salianti Allah teu sah ibadahna bisa disebutna ge musyrik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jeung kudu ibadah aranjeun ka Allah jeung ulah musyrik ka Allah subhanahu wa ta'ala.
Musyrik kabagi dua, aya musyrik leutik aya musyrik gede. Musyrik leutik di antara ngucap kieu ogenan bisa jadi musyrik. Yen ari corona teh cagerna ku disinfektan, eta musyrik. Saestuna nu nyageurkeun mah hakikat Allah Subhanahu wa taala, annapun disinfektan eta mangan saukur wasilah cukang lantaran nu ngacacepkeun urang dekeutna ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikuatkan ku hiji ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ka Gusti hungkul, na'budu ibadah abdi sadaya, wa iyyaka sareng ka Gusti hungkul nasta'in nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Naon atuh ari nu disebut ibadah teh? Ibadah kabagi dua. Tadi parantos disebutkan ku abdi, hiji ibadah mahdoh, dua ibadah ghair mahdoh. Hari ibadah mahdoh nyaeta ibadah anu langsung berhadapan antara diri jeung Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, puasa, ibadah haji, eta nu disebut ibadah mahdoh. Anu langsung berhadapan antara diri jeung Allah Subhanahu wa taala. Kadua nyaeta ibadah ghair mahdoh, nyaeta ibadah anu henteu langsung berhadapan jeung Allah tapi make perantara sejen saperti usaha pikeun nganapkahan anak, pamajikan kulawarga, eta mah make pelantara. Dagang teu bisa payu lamun eueuh nu meuli. Pekerja buruh moal bisa payu lamun eueuh nu nitah. Ceuk asarna nama ghair mahdoh mah moal nyapek lamun teu ngoprek, moal ngakeul lamun teu ngeupeul. Matak ghair mahdoh mah aya cukang lantarana henteu langsung berhadapan sareng Allah Subhanahu wa taala. Wasabab bentuk ibadah teh luas. Seda ibadah sejak minta pitulung Allah ge eta disebut ibadah. Ibadah lain ngan saukur zikir, wiridan, eling, tasbih, takbir, tahmid ka Allah. Tapi neangan nafkah, neangan duit, neangan segala rupa ogenan asal diniatan ibadah eta teh ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Saterasna tapi ulah tepikeun ka ngunduk-ngunduk, ngumpul-ngumpul kana harta, dugikeun ka mapohokeun kana agama. Jadi modal hirup teh nyaeta ibadah. Percuma orang hirup di alam dunia lamun teu boga modal hidup nyaeta ibadah. Matak isukan jangan inggeto pendaka alam akhirat bakal menang bati anu melimpah ruah lamun orang boga bekal hirup nyaeta ibadah. Hadirin rahimakumullah, sakitu kapihatur mugi aya manfaatna. Ya pamugi manfaat ieu khusus kangge abdi nyarosna umum kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.